mun cek logika nu waras naon jeung teresep pan aya ge sarua Islam nah mah teh pake jeung teresep eta tapi da meureun geus kitu kadarna ku sabab di orang mah orang kafir jarang yang ngewaeunana ge orang Islam itu dalam nyian pengajianana di Cina mah bakal komunis nu ngewaeunana teh kan ku sabab di Indonesia mah mayoritasna Islam bila mana ngayakeun ngaji ya nu ngewana ge Islam deui nah cenah bisa kitu keuh teuing lieur abi mikiranana da soalna urang mah teu pernah ngewa kana ngaji gitu metak teu bisa ngajawab jadi eta mah kudu nanyakeunana ka nu ngewaeunana naon masalahna gitu nu ngomongna orang Islam nu hadirna umat Islam nu diomongkeunana gitu leupas tina iman ka Allah iman ka Rasul tina masalah keimanan nu diomongkeunana gitu leupas tina kaislaman nu dibahasna gitu leupas tina Quran hadis jeung kitab sarua da anjeun ke lamun ngaji bakal kitu tapi nah bisa ngewa eta kudu ditanyakeun eta kanu ngewaeun kakara bisa ngajawab ngan ari urang mah mun ditanya kitu heuh teuing lieur aing ngabadunganna ge tapi ku sabab hate tetegenan ka Allah yen ngaji teh diparentah ku Allah itu paduli dipegang ngewa ku sadunya boro-boro ku salamur sadunya ngewaeun teu hariwa asal ulah dipegang ngewa ku Allah we itu sabab bahaya sanajan jelema sadunya resep ka urang ari Allah tersepeur bahaya itu mata kajenting jelema ngewaeun mun teh daripada kudu eureun ngaji nah, jadi tina nu kararitu udah moal leungit pasti aya we tapi lamana urang tetegenan kana amal sebenarnya mah hasil ngaji teh jadi pada ngomongkeun ah ieu teh ngaji teh jadi pada ngomongkeun gitu da cek urang mah halus ngaji mah itu dibandingkeun jeung judi ya halus ngaji itu dibandingkeun jeung adu hayang ya halus ngaji ya nah lamun urang ayeuna tetegenan kana amal mah tetegenan kana gawe geus eureun ngaji teh naon sababna sabab hasil tina ngaji teh akur jeung kahayang tapi ku sabab ayeuna ngaji tetegenanana ka Allah jongjon we nu kareret monyet penting ngariung lutung penting jarentu tuyul aing rajana geus kitu jadi raja monyet raja gitu aja daripada derek ngaji tah ieu tetegenan ka Allah kaduana bila mana urang migawe hiji perkara tetegenan ka Allah tapi bila mana urang migawe hiji perkara kaalusan tetegenan ka Allah maka urang bakal siap narima dua hasil jadi hasil siap ku pagawean ieu alus teh siap urang narima hasil anu goreng oge siap narima hasil anu alus taya bila mana tetegenan ka Allah aya dua kesiapan naon sababna sabab anu jadi penilaian dina dirina lain urusan hasilna tapi urusan pagaweanana sepanjang ieu pagawean dipigawe ieu pagawean teh perkara nu diparentah ku Allah parentah anu diridoan ku Allah ari alus ka pamajikan mah parentah nu pagawean nu diparentah ku Allah alus ka salaki eta mah pagawean anu diparentah ku Allah alus ka pamajikan boh ku sikap boh ku bahasa boh ku tindakan eta teh pagawean anu diridoan ku Allah alus ka salaki eta teh pagawean anu diridoan ku Allah ku sabab eta alus ka pamajikan alus ka salaki teh adalah pagawean anu dipigat cinta ku Allah
pagawean anu diparentah ku Allah, pagawean anu diridoan ku Allah, urusan hasil geus teu pati ditingali. Gitu. Urusan hasil geus teu pati ditingali. Dipasrahkeun we ka Allah mangga Gusti teu langkung Gusti. Bade awon hasilna mangga, bade sae mangga Gusti gitu. Walaupun hatena mah gegedena mah ngaharepkeun alus. Tapi mun teh madina seuk-seukanana ternyata hasilna anger goreng, ditarima we. Naon sababna? Sabab urusan hasil alusna urang ka pamajikan, terus pamajikan teh alus ka diri urang. Tah ieu mah alusna pamajikan ka diri urang, eta mah alusna pamajikan anu ketika urang pahit moal dibawa. Moal dibawa. Alusna salaki ka diri urang moal dibawa paeh deui. Alusna pamajikan ka diri urang moal dibawa paeh di moal. Urang maot mah cool we ninggalkeun pamajikan anu bager gitu. Lamun urang maot mun pamajikanana nu panggeulana maot ya maotna teh teu mawa salaki nu bager tapi ninggalkeun salaki nu bager. Ngan sabager-bagerna salaki atawa sabager-bagerna pamajikan, misalkan salaki na maot bager pamajikanana terus milu cicing di astana eueuh nu daekeun. Komo miluan di ruang mamungan. Keukeuh we da eta mah tinggalkeun. Sabager-bagerna salaki nyah ka pamajikan teh, nepikeun ka pamajikan maot oge milu di ruang jeung manehna moal aya. Nya. Itu. Jadi alusna salaki ka diri urang, alusna pamajikan ka diri urang eta mah tinggalkeun, bakal ditinggalkeun. Mana cenah bakal dibawa ke alam kubur, dibawa maut ka duru dibawa maut ku diri urang, dibawa ke alam kubur ku diri urang. Tah nu bakal dibawa ku diri urang mah adalah pagawean alus urang ka salaki. Tah ieu pagawean alus urang kanu jadi pamajikan, tah pagawean alus ieu tah ieu nu bakal dibawa maut. Adapun efek tina pagawean alus eta rek goreng harus hasilna, dalam arti pamajikan teh anger we. Itu salaki teh anger we kalakuan teh kitu padahal urang geus alus. Tah efek eta mah urang maot cul we ditinggalkeun. Moal beut dibawa ka alam kubur. Matak jalma ayeuna anu migawe hiji perkara hatena teh tetegenanna teh ka Allah, nyaranena teh ka Allah, maka bakal masrahkeun ka Allah dina urusan hasil. Mangga Gusti hasilna bade akur jeung kahayang abdi mangga, bade teu akur jeung kahayang abdi ge mangga. Ngan anu jelas abdi moal pernah ngeureunnan kana pagawean alus ieu. Sabab ieu pagawean alus kitu diparentah ku Gusti. Paham? Henteu pabelit. Bisi pabelit nya kari beulitkeun deui we. Mun muterna ka katuh ge balikeun ka kenca. Tah ieu jadi urusan hasil mah tinggalkeun. Usaha teh lamun urang tetegenan kana amal, tetegenan kana usaha pikeun ngahasilkeun duit. Tah mun teu hasil duit teh stres teh. Stres. Itu stres. Stres eta pan bisa wae jadi papaseaan jeung pamajikan. Bisa bae jadi papaseaan jeung lanceuk, papaseaan jeung adik, jadi papaseaan jeung tatangga, bisa pasea jeung jelema loba. Itu. Eta teh kakaratina usaha. Gara-gara teu hasil duit. Tajalma anu usaha ayeuna sejak niatna sejak ibadah kitu hatena neuleukeum ka Allah, lain neuleukeum kana usaha lain, tapi neuleukeum ka Allah. Naon kicep jeung renghatna pikeun dirina ieu geus dihitung ganjaran di hadapan Allah. Kicep ngalagrakeun dosa, renghap ngalagrakeun dosa, usik jeung malik ngalagrakeun dosa.
itu ari nelegemna ka Allah mah aya ganjaran di hadapan Allah keur diri urang ku eta usaha. Mun teh mah ayeuna tina eta usaha hasil duit atuh alhamdulillah, teu hasil duit Gusti nyangakeun we. Da urusan hasil jeung teu hasil mah abdi maot moal dicana kitu. Menang duit loba hasil usaha teh teu moal dibawa paeh kitu, teu menang duit loba teu menang oge. Moal moal dibawa mau coba we ditinggalkeun. Nu bakal dibawa maot nama dagangna pagawean usahana ieu. Lamun usahana niat ibadah. Maka kus lamun ayeuna niatna ibadah mah latar belakangna berarti nelekem ka Allah moal matak eureun usaha dumeh teu hasil moal terus we teu eureun-eureun. Oh bedana sapertikeun ayeuna teu matak eureun migawe alus kanu jadi salaki atawa nu jadi pamajikan dumeh pamajikan atawa eta salaki teh teu alus-alus itu anggar we dipigawe ka alusan da migawe ka alusan teh ngaharap